Sireng jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Pluk rak-rak kana cai. Hadena caina rada ngeyembe palebah dinya mah. Tapi keukeuh, bae are ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegerowan, "Tulung ieu kuring rek tikereuleup tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindetan dina dahan kai anu nyodor. Kaluhureun cai, kadengeun aya sirem gegerowan menta tulung, bareng ngareret ka handap. Katenjoan sirem keur kokosehan. Japati karunyangeun geleuber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasokeun daun teh kahareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngelupaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapeun. Tangkal harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna keketeuyepan. Teu talangkeu deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharos ka manehna, "Heh Japati buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngaweungkan bedilna teu lila. Japati buru-buru ngaleuber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, "Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun, lepas tina balai." Jawab sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran, "Yeuh kieu geura." Itu lain langlayangan manuk helang puputeran hirup teh henteu sorangan. Kudu daek silih tulung. Selesai.